Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui ngaos Tafsir Juz Amma karya Ustadz Uhu Suendar. Ayeuna urang masih ngahanca di surat Al-Buruj. Ayeuna urang masih ngaoskeun pangjajab sesi kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah sakumplitna sakumaha dijelaskan dina hadis riwayat Muslim anu katampi ti sahabat Su'aib. Rasulullah SAW ngadawuh zaman baheula 70 tahun samemeh kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW di negeri Najran antara Yaman jeung Sahudi. Aya hiji raja ngaranna Zunuwas al-Yahud, manehna ngabogaan panasehat kerajaan tukang sihir anu geus kacida pisan kolotna. Lantaran ngarasa umur geus kolot, manehna butuh kader pikeun neruskeun ilmu sihirna. Dina hiji mangsa manehna nyarita ka raja, Kanjeng Raja kuring geus sakitu kolotna sangkan nepi ka kiwari can aya gantina. Kulantaran kitu kuring menta budak ngora anu encer utekna rek dijadikeun kader geganti kuring. Raja nyanggupan kana pamenta panasehatna sarta harita keneh ngirim budak ngora pinilih pikeun diajar ilmu sihir. Antara imah budak jeung tukang sihir aya hiji rohib anu masih keneh nyekel ketauhidan Nabi Isa alaihissalam. Samemeh budak diajar ka tukang sihir, manehna sok nyimpang heula ka rahib pikeun diajar ilmu ketauhidan. Atuh setiap datang ka tukang sihir teh manehna telat wae sarta mindeg diambek kadangkala mah disiksa. Nalika diobrolkeun ka si rahib, maka anjeunna nyarankeun sangkan lamun datang telat ka tukang sihir bejakeun yen di imah aya urusan sarta lamun telat datang ka imah bejakeun aya urusan penting jeung tukang sihir. Hiji saat nalika manehna kaluar ti imah di tengah perjalanan panggih jeung sato galak gede pisan sehingga manehna jeung jalma-jalma anu sajian teu bisa ngalewat. Harita keneh manehna ngagerantes dina hate ayeuna pisan kuring rek ngabuktikeun ajaran rohib anu bener atawa ajaran tukang sihir. Manehna nyokot batu bade ngadua, Allahumma inni kana ammaror rohib ahabba ilaika min amri asyahir faktul hazihi dabbah. Ya Allah, lamun ajaran ti rohib anu bener batan ajaran tukang sihir mugia ieu sato sing paeh ditenggor ku ieu batu. Sakitu heula urang ngaoskeun tafsir Juz Amma karya Ustadz Suendar. Qulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.